Baheula di tanah Jawa aya hiji peti emas ngalayang di Walungan Citanduy. Eta peti teh kapanggih ku Aki jeung Nini Barandara. Marenena reuas lantaran di jerona aya orok jeung aya sajabina endog hayam emas. Eta orok dingaranan Ciung Wanara. Tolong! 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 Ciung Wanara tuluy ngadehes, ngabantuan ngusir maung, tungtungna teh maung kabur. Saha hidup nah rarayna sarua jeung rarayna Sang Prabu Raja. Hah? Naon maksudna? Ciung Wanara teh jadi penasaran, tuluy ngantikeun eta kolot ka imahna. Manehna nembongkeun peti emas anu kapagena baheula pas orok. Eta teh peti karajaan. Hade atuh, ku abdi rek dicaritakeun sajarah hirup hidup budak jalu. Baheula aya hiji karajaan ngaranna Galuh Pakuan. Rajana Prabu Barma Wijaya Kusuma. Anjeunna boga dua pamajikan, nyaeta Dewi Pangranyep jeung Pohaci Naganingrum. Dua-duana ngandung. Dewi Pangranyep mimiti ngalahirkeun budak jalu dingaranan Haryang Banga. Tapi basa Pohaci Naganingrum rek ngalahirkeun Dewi Pangranyep boga akal jahat, hayang mencelakakeun anjeunna jeung orokna. Panonna ditutup, orokna ditukerkeun ku anak ajak. Pohaci kacida reuasna sabab dikira manehna ngalahirkeun ajak. Sedengkeun orok sajatina dihanyutkeun ka Walungan Citanduy. Nganenge cerita kitu Ciung Wanara sedih, tapi manehna mikir jeung nyusun akal pikeun menangkeun deui hakna. Ciung Wanara angkat ka kerajaan Galuh Pakuan, bari mawa hayam emasna, tapi manehna dihalangan ku panjaga. Eureun, saha hidup? Abdi Ciung Wanara, anak Raja Barma Wijaya Kusuma jeung Pohaci Naganingrum. Kunaon rek nantang Raja adu hayam. Lapor Paduka Raja, aya pemuda ngaku anak Paduka jeung hayang nantang adu hayam. Bawa kaburuan tukang istana. Wahai pemuda, naon maksud anjeun datang ka dieu? Lamun adu hayam abdi menang, abdi bade mentak kerajaan ieu. Lamun eleh, abdi rela jadi budak. Hade, abdi tampi tantangan anjeun. Pertandingan hayam lumangsung sengit. Tungtungna hayamna Ciung Wanara menang.
Rahayat sakabehna, abdi teh Ciung Wanara, anak Paduka Raja jeung Pohaci Naganingrum. Kilengser ngonang Pohaci Naganingrum, rahayat percaya. Rahayat hayang Dewi pangranyep dihukum. Tapi kalayan wijaksana, Ciung Wanara henteu nganiaya Dewi Pangranyep. Manehna ngan ukur diasupkeun ka panjara nurutkeun hukum karajaan. Tuluy Ciung Wanara ngabejan ka Pohaci Naganingrum yen anjeunna teh anakna anu geus lila leungit. Tungtungna Ciung Wanara diangkat jadi pangeran jeung nurunkeun karajaan Galuh Pakuan. Warta ngeunaan di penjarana Dewi Pangranyep ngajadikeun Haryang Banga kacida ambekna. Manehna tuluy ngadehes ka Ciung Wanara bari pinuh ku amarah. Heh, Ciung Wanara, kumaha wani hideuk ngajebloskeun indung kuring ka panjara. Ayo atuh lawan jeung kuring. Ciung Wanara nampa tantangan eta. Duanana tarung kacida hebatna. Tarung terus-terusan, nepi ka Ciung Wanara kesel jeung jengkel. Tungtungna manehna ngahantam Haryang Banga tarik pisan, nepi ka bengket ka sabrang walungan Cipamali. Tapi ningali kitu, Ciung Wanara henteu tega sabab nyatana anu dibuang teh lancekna sorangan. Manehna tuluy nyamperkeun Haryang Banga, ngajak rukun deui. Haryang Banga ngarasa haru ku sikap adina. Tungtungna tarungna eureun. Dua-duana sapuk pikeun damai. Sanggeus kitu, Ciung Wanara ngabagi karajaan Galuh Pakuan jadi 2 bagian. Batasna nyaeta walungan Cipamali, supaya henteu aya pasulayan di antara dulur. Karajaan bagian kulon, anu rahayatna resep kana kacapi jeung carita pantun, diparentah ku Ciung Wanara. Karajaan bagian wetan, anu rahayatna resep kana wayang kulit jeung tembang, diparentah ku Raden Haryang Banga.